pisan teh. Aduh, syararara. Aduh, lalau. Yang nempok follower Instagram, aduh. Wah, nggak loba follower aing, Ijen teh tuh, alah, sia. Aing kemarin beli make up yang pamajikan di all shop. Nggak sesuai dengan kenyataan gini kan, alah. Nemela, Gusti teuing incu teu balangsa aki-aki dibere ku Bimo kopi hideung atuh pada teu balik simpis mah Aki sae teh Kak Incu hehehe nyangakeun mang rebu-rebu hormat ka Eyang Prabu sia nuju naon Ki biasa follower Instagram. Aduh, tinggal lihat cari artis gede-gede Aki. teu nalitakan umurnya Naon jang? ya pementa Pamenta lah, geus loba pamenta atuh. Cicing Aki teh geus kolot ye. yang beli motor atuh Ki motor Yang motor sagala jang naon atuh jang motor. Aduh, Aki teh pan geus teu gawe aya nama atuh. Sayang beli motor deui. Sagala wae maneh mah. kitu Ki abi teh mun teu boga motor moal ditarima ku si Ai kebogoh hayang abi teh Alah maneh sagala wae. Kudu jiga Aki tempo sagala apel lempang, ka mana-mana lempang. Tuh, jiga Aki atuh tempo ayeuna. kumaha kitu Ki mangpaatna tina lempang Reyo depanan Aki ayeuna tempo. Aduh. lumpuh Lumpuh. Bisa lempang-lempang acan jauh. atuh matakna yang meuli motor Ki Ulah sok yang motor-motor lah ke ku Aki pangbelikeun tayo. Geus atuh anak-anak tayo geus lah. Bapak minta pisan geus ayeuna mah anteur Aki ka caya yang modal sakalian pangombehankeun. Jika tuh sing jadi incu teh incu anu berbakti ka Aki pan kolot sia teh geus areueuh atuh geus anteurkeun modal ayeuna mah geus teu kuat teh alah kapacirit Aki ye. Boles tah dahar kuku Bimo bieu aduh. ayeuna Geus ayeuna di kumaha pangku atuh jang. kandong we Sok anu alah sia. Lah Gusti aduh. Alah sia pisan teh. Aduh sia aduh lalau.